Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi biddari. Wa qala Ahmad bin Hanbal terus ngadau Imam Ahmad bin Hanbal. Al khawfu yamna'uni min akli ta'am wasyarab. Ari khawf teh sieun teh eta yamna'uni nyegah khawf ka kaula min akli ta'am masyarab dina nuang katuangan jeung inuman. Pama astahihi mangka teu hoyong kaula kana itu aklu. Cek Ahmad bin Hanbal mah kaula mah ceuk lamun keur khauf nepikeun ke teu baik teu daek barang dahar barang ibu. Pas keur khauf teh urang moral. Sieun ku langer dahar. Ari para aulia mah keur khauf bari ngakadang nu. Wa fi sahihain diriwayatkeun tina ayeuna sahih dua Bukhari Muslim anna sallallahu sesuna Kanjeng Rasulullah sallallahu eta dzakara minas sab'ah nyebatan Kanjeng minas sab'ah alladzi yudilluhumullah tahta al-arsy ditujuh jalmi anu bakal ngiuhan kaitu tujuh jalmi teh saha Gusti Allah sahandapeun yuh-yuhan arasna Allah. Yaumala dilla iladillah dina poean teh ya yuh-yuhan eta wujud lintang ti yuh-yuhan Allah. Nyebutan tinu tujuh teh nyebutan saha rajulan ieu maf'ul baina. Ka hiji lalaki jadi nyebat hiji lalaki. Dzakarallaha anu ayeuna. Ingat atanapi dikir rajul Allah ka Allah. Anu emut rajul ka Allah ay waidihi wa iqabih tegasna ancaman Allah jeung siksa Allah. Halian bari ayeuna sepi. Papadot ainahu mangka ayeuna ngucur. Naon ainahu ayeuna cisoca dua cisosana itu rajul. Ay khopan tegasna kana sieun mimma janahu tina perkara janahu nu ngalakonan rajul kana ma waqtaropahu sareng midama rajul kana ma minal mukhalafat wa dzunub tina pirang-pirang perkara nu nyulayaan jeung pirang-pirang dosa. Di antarana tujuh golongan nu bakal di iuhan ku Allah teh dina poe anu teh eta seseorang rajulan teh rek laki rek awewe. Pertama ngabasakeun rajulan teh ngawakilan jika kumpul kebo cek guru ngawakilan teh kumpul kebo teh alaki anu inget kana ayeuna siksaan Allah inget kana neraka curucu cina cipanon cina inget kana dosa tah eta kaliwan wa fi hadis Ibnu Abbas dina hadis Ibnu Abbas an Nabi sallallahu alaihi wasallam anu qala cenah kami ngadawuh ayeuna nila tamassuhuman naru dua panon dua soca la tamassuhuman anu moal ngeunaan kana itu ayeuna ni teh andaruseun dua mata yang tidak akan ayeuna terkena api neraka. Hiji ainun bakat pi jaupilah soca anu nangis itu ain dijawablah di tengah peting min khosyatillah tina sebab sieun ku Allah. Udang peting ngalah wudu terus ayeuna salat tobat bohna teh istighfar curucut ayeuna sieun cenah ayeuna sok sieun Allah bantu sok sieun ayeuna kitu asup neraka. Eta mata model kitu moal kaduru ku sieun neraka. Wa ainun batat tahrusu pisabillah kaduana soca batat anu melek tahrusu anu ngajaga itu aing teh pisabillah di ayeuna jalan Allah. Jalma ayeuna jadi jaga perbatasan bohna teh kuat ka teu sare bisi aya asup musuh tah atanapi mun jaman di urang malah leutik kanu ngarona eta lawora teh pokoknya ngarona jalma sarare taribra nu ibadah taribra teuseun kapalingan gitu. Eta sarua eta
Atau termasuk oge meureun dikiaskeun ketika orang nguruskeun hiji urusan mungkin menakiban, muludan, nyieun tenda, panggung, nepikeun ka kurang sare eta ge bisa lah. Wa fi hadis Abi Hurairah, dina hadis Abu Hurairah an Nabi sallallahu alaihi wasallam anu qala kullu ainin baqiyatun yaumal qiyamah illa ainan qudot an maharimillah. Setiap soca teh eta bakiatun bakal nangis di poe kiamat. Kabeh panon bakal carerik poe kiamat. Illa ainan aing soca godot anu meuremkeun itu ain an maharimillah dina pirang-pirang paharaman Allah. Panon anu menjaga pandangan tina paharaman cenah. Insyaallah moal ceurik moal nalangsa moal kaduhung. Wainan saharat fisabilillah yang soca anu ayeuna melek terjaga di sabilillah. Kadang cenah ya. Naon? Nyeun panggung. Nguruskeun keur muludan Wairan yakhruju jeung ayeuna soca yakhruju nu kaluar minhan itu ain teh naon mislu ra'sid dubab umpamana ayeuna sirah laleur min khosyatillah kina sebab sieun ku Allah segede laleur cerik maka panon segede Wahroja Turmudi ngawarkan hadis Turmudi wa qala Turmudi hasanun sahihun di hadis hasan hadis sahih an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Abu Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terus ngadawuh Rasulullah sallallahu la yaliju ae la yadhulu moal manjing tegasna moal asup annaro kana neraka saharojulun lalaki baka min khosyatillah anu cerik rajul tina sebab sieun ku Allah taala hatta yaudu sehingga balik deui non alabanu ci susu bidor'i kana pentil susuna wala yajtami jeung moal kumpul non gubbarun kebol debu fisabilillah di sabilillah wadukhonu jeung wadukhonu jahannama jeung haseup jahannam. Wa qala Abdullah ibnu Umar bin As radhiyallahu anhuma la'an adma yakti lamun mah seuk cipanonan kaula damatan kalawan sacipanonan min khosyatillah tina sieun ku Allah eta ahabbu leuwih dipika cinta ilayya mungguh kaula min an atas sodako tinimbang sodako kaula bi alfi dinarin kalawan 1000 dinar. Cek bahasa urang nama cenah ayeuna Abdullah bin Umar teh ngadawuhkeun urang mah maning keneh ayeuna cipanonan sosanajan sakecelakan tapi kulantaran sieun ku Allah urang meresepan keneh kitu tinimbang urang sodako 1000 dinar. Sodako 1000 dinar mah mungkin ditampaan teu ting ditapa ting ayeuna kamu kasampuran ujub ria tapi ketika panon cerik min khosyatillah eta air mata berharga lain air mata buaya. Wa qala bin Abdillah balagoni tasugi ka kaula naon annahu sisna kalakuan eta la tusibu moal ngalir naon dumuul insan pirang-pirang cipanona manusia min khosyatillah tina sieun ku Allah makanan ka hiji tempat min jasadi tina jasadna tanapi awakna itu insan illa haramallahu dalika makan aing ngaharamkeun sa Allah kana eta tempat alanar tina seuneu neraka. Urang we ceurik truyekeunna kan awak urang mungkin kana leungeun mungkin kana awak awak eta diharamkeun ku Allah kakeunaan ku seuneu neraka. Siapa geus kakeunaan ku air mata berharga. Wa kana li sadri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kaputusan li sadri Rasulullah tina dadana Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam teh
Wakana sakusan eta liso desila tina dadana Kanjing Rasulullah SAW teh naon azizu sora ngaguruh ka azizil marjal seperti ngaguruhna ayeuna katel minal bukai tina nangis ai pauronun tegisna letusan wagoyanun sareng ayeuna ngagolak kagoyanil kidri seperti ngagolakna katel ala nari luhureun ayeuna kitu seuneu Kanjeng Rasulullah upami di kuping-kuping dadana teh aya ngaguru kitu jika ngaguru nu keur masak kitu tah jika katel keur dipanaskeun pan ngagolak Wakola al-Kindi itu sengadawah Syekh Kindi al-bukau min wasyatillah tutbi'ud dam'ah ari ceurik tina sebab sieun ku Allah teh eta tutbi'u bakal mareuman wasyah itu buka gitu bakal mareuman itu al-buka eta dihareup tah eta tutbi'u bakal mareuman naon adam atu eta cipanon minhu ti itu buka imsalal bihari kana pirang-pirang umpamana lautan minan dari tina seuneu ceurik sabab sieun ku Allah mah cenah eta cipanonna teh bakal mariman saumpamana lautan api neraka seuneu jiga laut kitu tah kusa keclak dam cipanon bisa pareum cenah asal bin hosyatillah gitu lain kulantaran terbuka duit wakara Ibnu Samak terus nana Ibnu Samak eta atau yu'atibu nafsah nyecat itu Ibnu Samak nafsahu ka awaknya Ibnu Samak ngagoreng diri Ibnu Samak teh awak sorangan wayakulu ngucap Ibnu Samak lahaka nafsahu teh takulina qaula zahidin wa ta'malina amalal munafikin cek bahasa orang ya awak takulina qaula zahidina maneh teh sok ngomong omongan ahli juhud wa ta'malina amalal munafikin tapi maneh teh ari pas dermah gawe teh pagawean teh jiga pagawean munafik cina awak maneh teh ya ari ngomong mah jiga nu heueuh jiga nu juhud ahli tasawuf ngomongkeun ayeuna agama ieu mah aing tapi ayeuna pagawean munafik pagawean fasik wa ma'dzalika sartana itu takulin al jannata tatlubin asalna kalam tatlubina al jannata dihedakeun yupidul khosra wal ihtimam takdimul makmul alal amil yupidul khosro wal ihtimam kana atuh jika ya kana budu teh asalna budu ya al jannata kana surga tatlubina nyupri aranjeun kabeh cenah omongan jika ahli juhud tapi amalan munafik bari ayeuna hayang surga antadhuliha asub anjeun nafsu kana nafsa teh awak ka itu jannah hayata aduh cenah adoh temen cek Jawa mah sungguh jauh kacida cenah jarah rawuh cek urang hayata teh lil jannati eta tepikeun surga qaumun ahuruna ari kaum nu sejenna surga mah lain kerja mah model kitu cenah ka kaum sejenna kumaha kaum eta teh walahum eta tetep itu kaum teh amalun ari ngabogaan amalan-amalan wa rumah nahnu amilin wa rumah salanti amalan nahnu anu ari kami eta amiluna amal urang sadayana kana itu mah amalan ahli surga mah lain jiga amalan urang atuh beda urang mah cenah ngomong di juhu-juhu di waro-waro ari pagawean bertolak belakang hayang surga
aya nu kitu cenah. Wa sekian Al-Fatihah.